Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana mitra kaum dangu dararamang. Ya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung. Karangan Bapak Kasukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra upami terepat hanca waktos anu katunda teh dugi ka ari jepret pasar dia di bangkoa ku anu wajib cengerek teh nyisuhanah teu inget di bumi alam watireun ninggali bapa dugi kadinya nya mitra hanca anu katunda teh malajengna sok marangga kasadayana. Atuh henteu matak heran lamun gancang kujang idik nyisuhanah teh dirangkul sarta terus ku adina dilahun jeung ditiupan. Jang idik henteu kawawa tina bakating ku sedih. Red ninggal bapa dibawa ku batur di abring-abring. Red deui kacesuhanah manehna teu eling-eling ngalempereh sigarek pae. Ari nyi hati mah nyegeruk leos asup ka imahna. Gebrug mebeutkeun panto meundeutkeunana tarik pisan. Dina bakating handeueul jeung ngewaeun kasuhanahnya kitu deui ka si idik ge. Sup manehna ka kamarna segeruk cirik ngabangingi. Kawas nu kanyanyerian sapedah indungna ruksak dikadek ku bapa idik. Tidinya taya sasaha eukeur mah taya tatangga ukur aya 4-5. Katambah kabehanana ngarilu mawasar dia nu digaring kun wajib. Atuh nu tinggal duaan diburuan ulah elih. Nyisuhanah nu ngalempereh jeung jang idik nu ngalahun. Manehna henteu kuateun nahan nasib nu tumiba. Duh cenena deudeuh teuingkeun sing sabar bae ece. Da puguh urang marah hayat, moal bisa usik malik, moal bisa bela diri, komo deui lamun salah ngan ukur kudu narima. Lamun abah dihukum teh urang mo bisa kumaha iwal tireum bae cipanon. Sabab kakolot mah nyaah ngan nulungan henteu bisa. Nu matak gera emu cinena dunya deh lega ece ulah heureut deuleu masing percaya ka abdi anu rek bela ka ece mun abah atos teu aya dihukum ku anu wajib tangtu abdi gegentosna anu bakal bela pati sanajan abdi teh adi ngarasa wajib ngabela lantaran abdi lalaki. Cenena sumangga gugah ulah ngampleng kumalayang kabawa sakaba-kaba. Yap sukma geura datang sing hawatos ka kurungan. Jol sukma geura jol datang asup deui ka kurungan. Pun lanceuk sing enggal emut. Ceuk jang idik bari celengok nyium tarang lanceukna jeung berebeuy cipanona ngalembereh teu karasa. Nyurucud mani nyak celakan kana pipina suhana. Cipanona jang idik teh mitra tetela aya mawatna nyecep tiis karasana.
Atuh Bray Suhanah benta red kakenca red ngatuhu. Ari breh horeng adina keur ngalahun ka manehna bari cipanona rembay. Kawas anu antas ceurik atuh Nyi Suhanah ngomong bari cengka terus diuk dina taneuh anu ngebuok. Dik, kamana Abah teh Jang Idik? Ceuk Nyi Suhanah bari neuteub ka adina. Teu aya ceuk, dibantun ku anu wajib. Kantun duaan bae atuh urang teh pangintennya ceuk. Jawab Jang Idik sarta nyusutan Cipanon. Kumaha atuh pipataun urang Jang Idik? Ece mah beuki bingung bae. Kumaha ece bae abdi mah. Namung ulah haringhang cenena. Samangsa aya abdi mah ulah gedag bulu salambar. Abdi aya hak ngagentos Abah kanggo ngabelaan ece. Jawab Jang Idik bari neuteub kana tambang urut ngabincang bapana. Nuhun Dik, tapi kudu kumaha akalna pikeun urang anu lieg eueuh ragap teu aya teh. Kumaha nya nulungan nu jadi kolot. Lain aya duit 2.000 pamasihan ti Den Asma ya. Ceuk Jang Idik semu gumbira. Nya eta dicokot ku Maratmah jeung Cehatimah Dik. Nalangsa hirup teh loba tudingan anu teu puguh. Cacakan kasebut dulur sanajan pateterean. Jawab Nyi Suhanah bari ngaharu. Atuh huleung sararea ngaharuleung, ngalamun bari diuk ngaleungeu teu puguh pikir. Sanajan hatena sedih, tapi ari lila-lila teu burung aya pikiran. Nyi Suhanah terus jengkat sarta jung manehna nangtung. Atuh gancang ku Jang Idik Nyi Suhanah dicekelan bari jung Jang Idik nangtung. Sarta pok manehna ngomong bari neuteub ka lanceukna. Bade ka mana ceuceuk teh? Ceuk Jang Idik bari neuteub kawas anu nyaah pisan. Watir neuleuh lanceuk kitu. Dik, sanajan urang nalangsa tapi urang henteu meunang mopohokeun kana gawe kawajiban diri urang. Ibarat Jang Idik bae tuh geuning geus mawa suluh meunang ngala tinu bala. Tapi ari diri ece teu acan nyeuseuh jeung nyangu kapegat ku kajadian. Rek nyangu heula ece teh Dik. Jawab Nyi Suhanah bari terus leumpang rumanggiung. Kawas anu gering bae. Ku kitu tea mah pantes lantaran hate malaweung ibelat inget ka bapa. Gancang Nyi Suhanah unggah dituturkeun ku Jang Idik. Tapi barang Bray manehna mukakeun panto imahna. Ari Bray ari gantawang Nyi Hatimah teh nyarekan mitra. Sarta mani nunjuk nyerenteng ngajak pasea. Curug leungeun nu katuhu kadeuleuna mani beunti. Ari leungeun anu kenca nulak cangkeng, gagah pisan sarta panona molotot buncelik kaluar kabeh. Rek naon siah asup ka imah aing anak nu edan? Hayo kaluar siah. Ceuk Nyi Hatimah bari sirintil ngajengkangkeun tarang Suhanah. Heruk Nyi Suhanah tungkul, sereset hatena peurih. Manehna henteu ngalawan darumasa saluhureun.
Kalah pok manehna nembalan sorakna teh dumareda. Maneh nyangu hati. Kanggo ece bilih walai tuang. Jawab Nyi Suhana sarta ngeluktung ku nahan Cipanon anu nyurucud. Tak perlu dipangejokeun aing mah anak nu gelo. Lamun bapa nu gelo anakna oge gelo, kumaha lamun ngaracun ka aing nyingkah sia Suhana? Ceuk Nyi Hatimah ti poporongos. Ngadenge eta kecap teh Nyi Suhana mah teu nembal. Kalah nyusutan Cipanon. Tapi lengjang idik nafsu amarah teu kawadahan. Serenteng manehna maju bari ngamang-ngamang peureup sarta nyentak tarik pisan batina bakating ku ambek. Hatimah, anak kelong sia teh atawa anak kunti ha? Lamun ka bapa aing geus nyebut gelo ka aing oge nyebut edan merenya. Sabab lamun bapana gelo anakna edan, hayo rasakeun ku sia Hatimah lamun indung sia dihanca ku bedog ku bapa aing. Sia ku aing arek dihanca ku peureup terus ku halu dibebek sia ku aing. Asaan heula yeuh peureup aing Hatimah. Ceuk Jang Idi bari heot nonjok sataker tanaga. Ngincer puhu ceuli hati. Tapi Nyi Suhana reuas gancang bae Nyi Hatimah ku manehna dihalangan. Atuh gebro peureup idik menar pisan kana panon. Juralit Suhana rubuh tina irung bijil getih tepi ka awor-aworan. Aduh, Abah. Ceuk Nyi Suhana bari mengpengenan banget bakat ku nyeri katonjok peureup adina. Mitra kaum dangu, Jang Idik sareng Hatimah olohok mata simeuteung. Tina bakating ku reuwas lantaran getih Suhana tina irung maningucur kawas budak iih bae. Manehna teh hareugeun. Paseana ngadak-ngadak harita mah eureun heula. Silih teuteup silih pelong antara anu dua teh. Sakapeung ret ka Suhana, sakapeung pepelong deui. Awas kabur pangacian. Saenggeus pangacian kumpul, gebeg Jang Idik ngareunjag, gabrug ngarontok lanceukna. Sarta terus kumanehna Nyi Suhana dirangkulan, getihna teh disusutan ku baju manehanana. Nyi Suhana teu nyarita ngan Cipanon nu nyurucud mata kuatir nu ninggali. Ya Suhana, abdi anu leupat teh ceuk. Pangga kira bales ceuk. Abdi ridho ditenggelan ku ece teh sanaos dugi ka Eumer. Duh, cenena ampun abdi teh ceuk. Jawab Jang Idi bari segeruk manehna ceurik kawas awewe. Dik, oh matulah ceurik Jang Idik. Keun geus tamaha urang, geus kudrat urang meureun kudu kieu. Moal bisa disingkahan ari papasten Pangeran Mahdi. Hapunten Gusti, bilih abdi seueur kalepatan. Mugi lubarkeun sagala dosa perdosaan abdi. Da buktosna geuning abdi netes semplek nincak semplak. Abdi mah tumarima bae Gusti. Sanaos ceuk raraosan mah tara hiri, tara dengki, tara jaya kaniaya. Namung ari di puragaan kieu mah rupina aya kalepatan abdi teh Gusti. Ceuk Nyi Suhana
bari namprakeun leungeunna kawas anu neda-neda ka Gusti Nu Maha Suci. Jep sajongjongan jarempe ngadengekeun nyisuhanah nu nyambat-nyambat ka Allah. Sakapeung nyambat indungna nu teu aya di kieuna. Sakapeung nyambat ka bapa nu dibawa ku polisi. Atuh puguh jang idik teh hatena maningah heulas tina bakating kuatir. Tapi ari nyi hati mah timbul deui amarahna. Nana, indung aing geus ditandasa ku bapa manehnya. Teu aya gunana saeutik oge urang babarengan deui Nana. Tapi masih keneh hayang bareng mah teu naon-naon. Tapi teu meunang sare di ieu imah. Teu meunang nyicingan ieu imah. Hayoh nyingkah. Tuh kandang domba. Boga bapa maneh mah. Lantaran ieu imah mah ditinggal bapa kuring baheula. Indit Suhana. Idik. Indit sia. Rek naraon ka dieu teh ha? Ceuk Nyi Hati mah geus mimiti ngambek deui taya rasa parasaan. Kolotna anu pasea anakna make pipilueun. Tapi ku kitu teh mah da meureun ka kolotnya ah. Mitra kaum dangu, Nyi Suhanah gawena teh neuteup bae ka Nyi Hati. Bari nyusutan getihna anu tetep masih ngaleuy tina irung. Henteu saat tapi manehna maksakeun harita nyarita deui sanajan pegat-pegat ge. Jati, upama ece ngusir mah alim disarengan ku abdi. Ulah rek kerempana haringhang. Jalaran sanaos abdi tegah duha teh rek maksa hayang mondok sareng ece sabumi. Cara sasari mung nu dimaksud ku abdi. Kolot urang carilaka anak mah ulah cilaka angguran silih belaan. Tapi pamadegan ece kekeh bae alim sareng insyaallah abdi miyos. Namung ulah mawa-mawa kana raja kaya kolot. Margi pikeun diri abdi moal ngarepkeun warisan. Bet barora hartana atanapi raja kaya. Apan jiwa raga urang tetela lain nu urang. Nu mawi kago abdi mah teu aya deui tujuan hayang silih salametkeun. Jeung sakumna makhluk Allah. Jawab Nyi Suhanah tumareda diselang ku nyusutan getih tina irungna. Jung Suhana, rek di mana cicing teh? Rek ngeusian urut kandang domba bapa maneh, Jung. Da teu percaya kuring mah henteu. Sanajan norowelang hayang silih salametkeun oge. Da kumaha bukti jelema mah? Buktina nandasa ka pamajikan geuning bapa maneh teh komo deui anakna. Aya paribasa kolot lamun guru kiih na nangtung anakna mah lulumpatan. Hayoh gera indit Suhana. Idik gera indit sia. Da nu kawasa mah uningaeun deuleu kanu bener cara aing. Maneh rek nonjok ka aing ari jeger kalanceuk maneh tah. Karasa kedua anak-anaknya pulena. Hayoh indit idik Suhanah gera indit. Ceuk Nyi Hati mah mani sesengor nyaritana teh. Ceuk hati mah bade miyos abdi teh ceuk. Namung moal tepih ti dieu margi hayang ngalonggokan ka kolot. Jawab Nyi Suhanah dumareda. Dina urut kandang domba atuh. Ceuk Nyi Hati mah nyorongo. Insyaallah ceuk. Ku abdi bade ditedunan ka hoyong ece teh. Namung duka enjing pagetok mah. Ceuk Nyi Suhanah bari terus amitan.
Lehos kaluar dituturkeun ku Jang Idik anu ti tadi jamadud, tapi ari Nyi Hati mah henteu nembalan, jamotrot bae gawena teh. Barang Suhanah kaluar, reug manehna nangtung heula di buruan, guru tadi waktu bapana disiksa, sarta red ninggal adikna anu harita keur mesum. Kawas aya nu dipikir duka keur mikiran naon. Atuh red Nyi Suhanah ngareret, terus pok nyarita kieu bari neuteup ka adikna. Dik, sanajan ka indung tere oge, urang mah ulah gorengnya, sabab eta teh pamajikan bapa urang. Sok sanajan anjeunna ngewa ka urang longgokan bae dina waktu namahnya Jang Idik. Ceuk Nyi Suhanah bari melong kawas ngajug-jugan hate adina. Ari Abah kumaha ceuk? Jawab Jang Idik hayang nyaho. Kumaha ka Abah, da anu jadi wiwitanana urang. Kudu taat urang teh ka anjeunna mah, kudu ngalongokan upama geus puguh tempatna mah. Saha deui atuh anu bakal ngalongok teh Dik? Ari lain diri urang. Ngan anu bingung teh keur pamondokan poe ieu bae. Ceuk Nyi Suhanah bari ngeluk tungkul kawas nu pondok hareupan. Urang mondok di tatangga bae ceuk, pira kusugan henteu ngampihan. Da urang mah tara nyieun kagorengan ka itu ka ieu oge. Eta ceunah bieu aya peristiwa Abah, keun da eta mah soal Abah lain soal urang. Jawab Jang Idik semu watireun ka lanceukna teh. Kitu nya kitu Dik. Cing hayang nyaho urang minta tulung ka tatangga anu deukeut. Tuh geuning aya nu geus daratang tas nganterkeun marat mah, atawa ngiringkeun Abah. Ceuk Nyi Suhanah bari terus nyampeurkeun tatanggaana nu karek datang. Kang, kumaha wartosna marat mah teh Akang? Ceuk Nyi Suhanah bari ngalimba nanjana teh duka kunaon. Ngarasa sedih meureun jeung era sagala rupa. Wah, ribuh marat mah teh lantaran loba teuing getih anu kaluarna, sarta loba teuing dabak bedog anu raheut aya buduhna. Ceuk katerangan juragan dokter mah kudu dikabut cenah. Jawab tatanggana bari neuteup ka Nyi Suhanah anu garembeng Cipanon. Dupi, pun bapak kumaha Kang? Ceuk Nyi Suhanah nanya deui. Ali Mang Sardia mah ditahan Nyai. Tangtu dibariksa meureun. Ali anu akhirna tangtu dibui. Da puguh tetela salah sabab eueuh asal usulna. Jol-jol keblas-keblas bae ngadekan ka pamajikan kawas ngadek daun cau. Nyaha Mang Sardia jadi kitu. Kunaon eta teh Nyai? Ceuk nu nanya malik nanya. Duka atuh Kang. Namung abdi oge kabantun sesah. Margi keukeuh hati mah alim saimah jeung abdi. Kedah kumaha atuh abdi teh Akang? Kasaha nyuhunkeun tulung. Sawingi heula bae Kang kanggo sare abdi. Da piraku kedah sare dina taneuh onaman da sanes hayam. Cing Kang, abdi tulungan ngiring ngarereb. Sawengi mah ridho Akang upami kaheurinan ku abdi sawengi.
Keun enjing pageto mah abdi bade ngadang dosan kandang doma anu tos kosong ku abdi rek dibersihan. Namung kanggo wengi ieu bae Kang, mugi akang ridho mana. Ceuk Nyi Suhana bari ngareret ka adina nu gawena ngaluk tungkul. Nya teu aya deui tempat nu sejen Nyi Nena. Ceuk nu dipentaan tulung bari neuteup. Aya rupina ari saung di gunung mah Kang. Namung samemeh abdi kadinya atanapi ka bale desa. Langkung sae ka tatangga nu caket heula. Sareng mugi-mugi bae abdi tiasa munta mantu naon bae anu kadada kaduga. Kitu Nyai. Pek bae ari kitu mah akang henteu kaberatan. Asal ulah saderusna ngan duaan bae jeung idik meureunnya. Ceuk tatanggana bari neuteup ka Jang Idik. Laras Kang. Jawab Nyi Suhana mani atoheun. Mitra kaum dang, sanggeus diidinan kitu, Suhana sareng Jang Idik harita terus ka imah naluturkeun nu bogaana. Atuh manehna teh hormat da asa ditumbu umur. Malah tatanggana oge sanyana mah nyaaheun ka Nyi Suhana jeung Idik. Sabab eta dua jalma laku lampahna balageun. Keur jongjon aya di jero. Cenghul teh aya semah mani ngaraleutileuan. Sarta gero eta semah harita teh pupuntenan awas nu geus conggah pisan. Punten kulan, Jang Soma. Punten. Ceuk eta semah teu euleum-euleum gura-gerona teh kawas geus conggah. Dah, jawab Kang Soma tatanggana Nyi Suhana. Anu rek ngampihan teh bari terus mukakeun panto ari breh geuning baturna atuh gancang ngomong deui. Geuning Mang Endang. Sareng saha Mang Endang teh kawas nyandak tatamu nu sanes deui. Nya Jang Soma, da sakalian bae ngeunalkeunnya. Nu ieu jenenganana teh Den Uwes ti Cipaganti. Ari nu ieu tameng dadana Den Uwes nu kaceluk tukang gelut. Tukang gelut teh geuning. Tos terang atawa teu acan, ceuk Mang Endang. Ngajawabna teh diburuan bari nangtung. Teu ajan terang abdi mah Mang Endang. Sade anya, jawab Jang Soma bari neuteup kanu ditunjuk ku Mang Endang. Kurang pangalaman atuh ari kitu mah. Nya ieu anu disebutkeun Pak Eben teh Jang Soma. Geura mangga asongan batu dikencet ku anjeunna mah bisa beulah percaya atawa henteu. Andeungan bae percaya mah Mang Endang. Mangga atuh lalinggih, ceuk Jang Soma. Beri ka jero deui sarta sup tilu tatamu oge ka jarero. Barang geus aya di jero kabeh, tatamu ninggal ka Jang Idik jeung Nyi Suhana. Komo deui Den Uwes mah panonna teh mani maen siga henteu daek cicing. Lantaran pikeun Den Uwes nyaho dikeuretan beungeut. Eta awewe di juru anu eukeur emok cabok lain sambarang awewe. Lamun seug didangdanan mah bisa ngelehkeun nu geulis anu garandang di kota.
Ya, sekalian bae ngenalkeun ka sadaya deui. Ieu Isdi teh Nyi Suhana pudrana Pasardia nu ayeuna ditahan. Ari ieu pameugeut nu hiji deui adina Nyi Suhana anu jenengan Jang Idik ceuk Jang Soma ngenalkeun kanu kakara sarumping. Nah, ditahan kunaon ari Pak Sardia teh Jang Soma? Ceuk Mang Endang mani ngajenghok kawas anu enggeus nyaho kana ngaran Pasardia. Pantes rek nyaho oge sabab Mang Endang teh nya eta tukang batik teh ya mitra anu mika hayang kamarat mah bojona Bapak Sardia. Matak Nyi Suhana ande prok oge lantaran manehna nyaho yen eta jelema teh nu mika hayang ka indung terenan. Ieu sagaderang mah uap Jang Soma bari derek-dek ngadongengkeun kajadian waktu tadi sakanyaho manehna. Ditetek henteu kaliwat ti mimiti kajadian tepi ka waktu harita. Kutan teh gitu Jang Soma. Mugi-mugi bae nya marat mah masing salamet, ceuk Mang Endang bari ngerutkeun halisna kawas nu mikir. Ngan manehna henteu wanieun terus nyarita lantaran ngarasa era ku Den Uwes jeung Pak Eben. Da puguh salah mika hayang kanu boga salaki teh. Gupi, ieu Den Uwes aya bikeur saeuh naon Mang Endang? Ceuk Jang Soma bari neuteub ka Den Uwes anu panona kandat ka sisi kawas naksir ka Suhana. Ieu Jang Soma, saperti Jang Soma sorangan tos terang sanes yen emang mindeng ka dieu teh dagang batikan. Tapi ayeuna mah geus kagoda deui ku pangaresep anyar. Disebut gogoda pek, disebut naon bae oge pek. Ngan emang datang ka dieu teh rek neangan jalma wanian. Jawab Mang Endang nyaritana eureun heula sarta rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Milalin jalmi wanyian make kadieu Mang Endang. Sanes eta oge cekap ku Pak Eben anu tadi tukang ngaremukeun batu. Jawab Jang Soma beuki heran. Lain wanian gelut jeung musuh pada jelema Jang Soma. Lain kitu anu dimaksud ku emang teh. Tapi anu wanian cicing di hiji tempat anu kacida sangetna, anu kacida loba dedemitna, loba jurigan jeung loba kabejakeunana. Ayeuna kadinya balikna geuring, ayeuna mondok di dinya isukna bae. Tah nu wanian kitu anu diteangan ku emang mah. Dagulantaran di dieu mah deket ka gunung, tangtu meureun aya nu wanian kitu, ceuk Mang Endang nutup caritaanana. Nageur naon make milari jalma nu kitu, ceuk Jang Soma mani olohok bakat ku heran. Neangan ilham cugan bae ari kunu wanian mah juri-juri deh. Rada taak tah dina taakna. Terus di pihak urang aya pamenta. Kitu anu dimaksud ku Den Uwes sareng Pak Eben teh. Nya kitu deui anu dimaksud ku kuring.
Ceuk Mang Endang bari ngareret ka Den Uwes. Paminta naon anu dimaksud deh? Jawab Jang Soma henteu ngartieun. Dah, Jang Soma mah sok abi teu ngarti. Menta eta Jang. Yah, pira aku make teu ngarti. Menta kode buntut nalo. Mang Endang seuri bari ngareret kanu duaan. Atuh cikikik Den Uwes jeung Pak Eben oge sareuri. Kadu milari jalmi kitu mah. Dadi dieu mah barorangan pisan. Sakadieun aya kunti oge ngaringkep maneh. Ari aya di sisi pasirna mah nya. Tapi ngan ukur cicingna mah ari wawadena mah teu aya. Ceuk Jang Soma bari ngahuleung. Atuh jep harita jempe heula teu aya anu nyarita. Naon buruhna kulan? Ceuk hiji sora ti juru bili. Haripek teh Jang Idik geuning anu ngomong teh. Atuh sararea ngareunjag. Wani Ujang ngajalankeun eta tugas. Ceuk Pak Eben heraneun pisan. Da bukti mani ngajenghok. Asal kaharti bae abdi mah Pak. Da paeh mah moal 2 kali. Jawab Jang Idik bari mesem. Atuh sararea oloho. Komo nyisuhanah mah mitra. Mani bengong ku tingkah pola anu jadi adi teh. Iya Jang. Pek tah teruskeun kanu kagunganana artos ari buruhan mah. Ceuk Pak Eben bari nunjuk ka Den Uwes. Atuh pok Den Uwes neruskeun omonganana Pak Eben. Soal buruh mah gampang. Da duit kuring mah loba. Ngan panghayang kitu teh hayang beuki ngalobaan. Ceuk Den Uwes nyaritana ngarandeg heula. Bari ngareret kanu geulis anu keur mewok di juru. Sanggeus kitu kakara neruskeun omonganana. Menang teu meunang Ilham, buruhna mah dina 3 poe 3 peuting teh 1000 perak. Sarta lamun urang menang Ilham atawa aya nu gaib mere nomor buntut nalo nu bakal kaluar teh. Tangtu Ujang oge meunang ngilu pasang buntut. Akur tah lamun kitu. Ceuk Den Uwes bari neuteup ka Jang Idik. Akur bae abdi mah Den. Ngan aya tanyakan saeutik. Lantaran abdi teu gaduh imah. Ari kolot abdi cilaka saperti anu diterangkeun tadi ku Kang Soma. Abdi minta tulung supaya tilas kandang domba gaduh pun bapa dipangberesankeun, dibilikan di bunian sing bisa dipake sare manusa. Tah teu pira sakitu tambahna ti nu 1000 teh. Kumaha Den Uwes? Satuju tah lamun kitu Den? Jawab Jang Idik teu euleum-euleum nyaritana teh. Lantaran watir kalanceuk anu sakitu waruratna. Satuju lah keun ku kuring diatur ari kitu mah. Isukan oge tangtu ku Kang Soma dibereskeun. Eta tempat mah tapi moal bisa dipondokan ku Jang Idik meureun nya. Sabab Jang Idik mah kudu mondok di nu sangetea. Cumohon da anu penting mah kanggo mondokna pun lanceuk ce suhana. Jawab Jang Idik bari nunjuk ka lanceukna. Sanggeus kitu pok neruskeun deui omonganana. Kiraha ngawitan abdi kedah mondok di nu sangeteh. Sareng di mana tempatna? Ceuk Jang Idik hayangeun geura nyahong. Jauh di ditu di wetan ci Lameta. Ari mimiti nama nya ti poe isuk bae
lantaran isukan teh poe Salasa jadi malam Rebo. Lamun urang cicing didinya 3 poe 3 peuting meureun beresna teh malam Jumaah. Tah persekot di dieu bisi rek ninggalan lanceuk ujang 500 peraknya. Engke saberesna mondok dinu sangetea ditambah 500 satuju lamun kitu. Mangga Den, abdi ngiringan. Jawab Jang Idik teu badami heula jeung lanceukna anu harita bati oloho. Syukur atuh tah ieu nu 500 persekotna mah jeung ieu keur ngomean kandang domba teh. Pek pangbereskeun nya Kang Soma ngomean kandang domba di dijieun imah mah ceuk Den Uwes. Bari ngaduarkeun loketna sarta terus milang duit tetela loba duitna teh. Di mana Den? Abdi kedah ngantosan teh, ceuk Jang Idik sanggeus narima duitna. Isukan bae isuk-isuk kukuring dipegat di tempat oplet anu jurusan ka ujung Berung. Keun da ongkos mah ditanggal kukuring. Tapi omat ulah salahnya, jawab Den Uwes bari seuy. Sarta ret ngareret ka Pak Eben pok naruskeun omonganana. Aya usul Pak Eben cenah. Oh ya Den, jawab Pak Eben bari ngareret ka Jang Idik. Geus kitu pok naruskeun omonganana. Jang Idik, lamun keur mondog heug lumpat bagianana teh dibacok ku bedog bapaknya. Hartina ujang henteu meunang lumpat sanajan diteureuy jurig, ngarti? Mangga Bapak, jawab Jang Idik mani kerung. Dah syukur hari kaharti mah. Beres tah Den, usul ti abdi mah ngan sakitu, ceuk Pak Eben bari ngareret ka Den Uwes. Nuhun atuh Kang Soma, Jang Idik, punten bae. Nya ngarepotkeun, ceuk Den Uwes bari ngareret ka nyisuhan. Ari pok nanya mah henteu wanieun. Da kitu ari kanu dipikabogoh mah. Jang Soma, ayeuna mah geus cundu kana waktuna Mang Endang bade wangsulnya. Ngan hanjakal henteu bisa papanggih heula jeung anu dimaksud ka Mang Endang da meureun di rumah sakit. Keun, engke deui bae nya Jang Soma, ceuk Mang Endang tukang batik teh. Maksudna mah hayang panggih jeung nyirat mah. Ngan hanjakal nak cilaka sarta terus sararea amitan arek baralik. Ku pribumi di Widian malah make dijajabkeun. Hayam reang kong korongok nandakeun harita subuh. Iwetan poe rai-rayan kawas anu tereh beurang. Nyisuhana geus sudang malah eukeur mirun seuning. Naeur cai ngan sorangan bari ngahuleung ngalamun. Cipanona henteu weleh ngalembereh mapai pipi. Sabab sapeting jeput teh manehna teu daek sare. Inget bae ka bapana anu harita ditahan. Ayeuna kumaha sok sieun pada neunggelan. Mitra keur jongjon uleung ngalamun. Jang Idik oge geus nyaring terus nyampeurkeun lanceukna. Yek diuk gigireunana nyang hareupan ka parako. Sarta pok manehna ngomong bari neuteub ka lanceukna. Ce nenah, kunaon ari ece ngan rembay cipanon bae. Emut ka abah ece teh, ceuk Jang Idik bari neuteub nelek-nelek ka lanceukna anu harita ngaharu. Nya Dik,
Ece teh inget ka Abah. Tangtu ayeuna teh Abah aya di tahanan teu disarung teu disimbut. Boa-boa dicocoan reungit deui dik. Da biasana kanu keureuh tiis diri mah sok kitu netes semplek nincak semplak. Buktina bae urang geuning ayeuna hayo geus nyieun deui pikasusaheun. Jawab Nyisuhana bari nyusutan Cipanon ku tungtung bajuna. Pikasusaheun naon ceuk? Jawab adina semunu heran. Sarta neuteub ka lanceukna anu henteu daek ngomong. Nyisuhana teu nembalan kalah nyurucud Cipanonna kawas nu nalangsa pisan. Atujang idik heraneun pok manehna nanya deui siga anu sedih pisan. Dan nyaritana ngalimba sarta laun dumareda. Ceuk Nena, ari kahoyong abdi mah ece teh kedah blak-blakan ka abdi mah terus terang. Lamun susah naon ulah digenggam di kemo. Margi abdi atos sumpa dina sajeroning hate yen hirup abdi di dunya aya ngabela ka kolot nya kitu deui ka lanceuk. Cenena cing wartoskeun ceuk naon anu disebatkeun abdi nyieun pikasusaheun teh. Ceuk Jang Idik awas nu sedih nyaritana teh. Dik, ece kacida sedihna idik ayeuna rek indit. Kawas rek nandonkeun pati cicing di tempat nu sanget. Anu batur mah teu wani ngajauhan anu kitu. Ari idik betlah-lahan, kawas anu bosen hirup. Arek ngantunkeun ka ece. Tah kitu pang ece ceurik katambah inget ka kolot. Ceuk Nena, abdi mah atos rumaos jiwaraga. Gaduh Gusti teu aya pisan kasieun. Sabab hirup diri urang nya kitu deui maotna eta teh kagungan Gusti. Mo beunang dipika hayang, mo beunang dipika embung. Tah eta nu janten dasar pangabdi daya karempan ludeung sare dinu sanga. Atuh anu kaduana apan urang diburuhan ku duit aya rebuna. Katambah keur sare urang poe ieu dibenarkeun apan eta kauntungan anu geus sidik geus bukti. Ceuk abdi mah lain susah tapi milik anu bukti bagja pikeun diri urang. Katambah engke di ditu lamun nu gaib masihan kode nomor buntutna lo. Atuh urang ngilu pasang tangtu duit ngagedean. Naon sesahna ceuk Nena? Ceuk Jang Idik bari mesem. Dik, saliwat mah kecap idik siga anu bener pisan. Tapi ceuk pikiran ece eta teh salah kacida. Sabab ece geus ngadenge sifat main teh dilarang. Jadi lamun urang maksa sarua urang teu ngarti kana larangan nagara. Lamun urang henteu ngarti tungtungna bisa cilaka ku tingkah laku sorangan. Eta kitu keur di dunya anu ngalanggar aturan. Encan lamun urang ngulik laranganana agama, yen main madon jeung maling ku agama teh dilarang. Atuh kasalahan urang meureun jadi dua rupa. Tah eta pikiran ece anu ngajadikeun sedih lantaran nyaah ka adi. Ceuk Nyisuhana bari ngeluk semu sedih sarta ngasur-ngasur sulu anu seuneuna rek paring.
sadaya waktosna parantos apunten dina samudaya kalepatan sareng kaluluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa kabingahan anu parantos salaskerebna jeung anu parantos satyana. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana manah sareng sing janten sumanget kana kolbuna. Mugi mung sakitu bae kasadayana mitra kaum dangu hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.